April jelas eta hilal muncul. Begituna ngawitan wengi ayeuna urang sadayana lebet kana bulan suci anu kacida pisan agung. Bulan anu kacida pisan diistimewakeunana ku Allah. Marhaban ya Ramadan, wilujeng sumping bulan suci Ramadan. Dicontohkeun ku Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis riwayat Imam Tirmidzi. Dina nalika geus epreh hilal bulan Ramadan, urang sadayana dianjurkeun ngaoskeun doa. Alat tuturkeun simkuring anu kalasan teu acan apa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal imani was salamati wal islami Rabbi wa Allahumma sallimni li Ramadana wa sallim Ramadana li wa tasallamhu minni mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Alayat dianjurkeun oge ngaoskeun doa sakumaha dijelaskeun ku para ulama. Doa ketika bulan sadayana lebet bulan suci Ramadan. Urang sadayana ngayakinkeun bahwa doa teh pedangna pikeun sakumna muslim mukmin. Dituna dina wengi ayeuna mah mangga urang satarna nyieulkeun doa ketika memulai masuk bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan ayeuna Ramadan anu laras ayatna rasa dina jiwa urang sadayana rasa iman Islam anu salas-lasna. Urang laras ngaraoskeun getaran agungna bulan suci Ramadan dina jiwa urang. Lain ngan saukur dohir, lain ngan saukur dina sekatus, tapi laras-laras jiwa urang, raga urang sadayana ngaraoskeun agungna bulan suci Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi wa qafat sa'iluna Ibabika walazal fuqara'u bijanabika wa waqafat sabinatul masakini ala sahili bahri haramika yarjunal jawaza ila sahati rahmatika wa ni'matika ilahi rabihas shaimun wa fazal qaimun wa najal mukhlisun wa nahnu abidukal mudnibun farhamna birahmatika wajud alaina bifadlika wa minnatika waghfir lana ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin
sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alayki ya syahras siyam. Assalamu alayki ya syahral qiyam. Assalamu alayki ya syahral iman. Assalamu alayki ya syahral Qur'an. Assalamu alayki ya syahral anwar. Assalamu alayki ya syahral maghfirah wal ghufran. Assalamu alayki ya syahral darajat wan najat minad darakat. Assalamu alayki ya syahrat talibin al-abidin. Assalamu alayki ya syahral arifin. Assalamu alayki ya syahral mujtahidin. Assalamu alayki ya syahral aman. Kunti lil asina habsan walil muttaqina hansan. Assalamu alal qanaji wal maharibi al muta'athira wal hadarati al munsakibah al mutafattara wal anfas as-sa'idati minal qulubi al mutahaqqira. Allahumma ij'alna mimman qabilta siyamahum wa salatahum wa baddalta sayyi'atihi bi hasanatihi wa adkhaltahu bi rahmatika fi jannatik wa rafa'ta darajatihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Para ibu hadirin keluarga iman, panjenengan diilmukan diberi oge alasan ku pengurus Nahdlatul Ulama di mana lumutkeun mazhab Imam Syafi'i mah urang teh niat saum Ramadan kedah tiap umi alabat rukun. Upami hilaf maka kedah imsak dibae dengan ilmu kuman sifat imsak. Begituna kangge kehati-hatian bilih dina hiji wengi urang hilaf maka aoskeun niat sabulaneun sok sanaos ieu taklid kana pendapat Imam Malik. Angkat betul itu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sauma jamini syahri Ramadana hadhihi sanati taqlidan
lil imami maliki fardhu lillahi ta'ala niat abdi saum sadaya sasi Ramadan dina kaun ieu halayak taklif ka Imam Malik fardu karena Allah niatan di mana urang sadayana upami hilaf mudah-mudahan katambal niat anu sasatikeun dina wilayahna halayak panjenengan urang simkuring kemutan kasadayana dina jiwa urang dina mana urang siapkeun kangge ngalaksanakeun ibadah dina Ramadan ieu kalian pemikiran-pemikiran upami dipayun aya istilah salat tarawih salat gancang ane tarawih kan salat gancangnya tapi tenang angkat urang-urang perbaiki sakali-sakali upami anu aya wah anu eta mana amat penting urang panjenengan sok sanaosnya teu lambat oge teu gancang teuing tetep dina prakawis bacaan sadaya imam anu imaman di masjid insyaallah dijaga sesuai kemampuan masing-masing dina ilmu tajwid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah wa la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Salat tarawih rakaatain jami'atu rahimakumullah. Allah